Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur, urang sanggakeun kehadirat Ilahi Robi, nu mana urang sadaya tiasa ngupingkeun kesempatan ieu dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu hilap, shalawat nyartakeun salam hayu ku urang curahkeun ka junjungan urang suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak Guru anu dipikahormat, sareng rerencangan anu dikepikeun nyaah. Dina waktos ieu abdi bade ngadengikeun naon artina ngahontal impian. Urang sadaya salaku makhluk anu dikaruniakeun akal sareng hawa nafsu, pastina gaduh loba kahayang, cita-cita, impian, jeung ngangarepkeun suatu hal. Nah, impian dina kasus ieu lain pangalaman anu ngalibatkeun babaraha panca indera atawa pikiran atanapi raos nalika arurang sare. Malahan ieu gaduh artos anu lega salaku idealis atanapi aya tujuan anu bakal dihontal. Teras, urang mikir kumaha carana ngahontal impian ieu. Naha abdi tiasa ngimutan impian eta? Naha ngan saukur impian? Sakedap, urang mikirkeun patarosan teu unggal urang wae. Bisa teu nya abdi? Upami urang leres bade ngadamel impian mangkan jawabanna teh pageuh, leres abdi tiasa. Margi kedah dicatet, yen henteu aya sukses upami henteu tulus dina hate. Niat sareng kaikhlasan mangrupikeun modal utama pikeun ngahontal impian. Dina zaman ieu, seueur jalma anu pesimis ngudag impianna, kusabab aranjeunna sadaya ngan tiasa saukur kacanggihan teknologi. Janten hal-hal anu kakirangan langkung sae ditinggalkeun. Emang teu aya anu ngarugikeun dina mangpaatkeun teknologi. Tapi eta teh teu sakuduna ngajantenkeun urang teu wani ngahontal impian. Aya babaraha anu ngomongkeun ngawujudkeun impian teu teh kudu dijaga sareng tulis impianna, kusabab anjeun kalayan jelas kana ngahontal impian eta. Nah, kusabab eta hayu urang ngahontal impian. Sakitu heula ti abdi urang sakurang lebihna nanda dihapuntenkeun ku sadaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.